Ayeuna teh prawargi mincak bagian ka 35. Para mitra pamirsa, Patih Kunjaya harita keneh niup kana awak atuh para prajurit nu dalapan teh. Harita keneh para mitra aneh atuh kaluar seuneu harita keneh. Jijieun meninggal keburu-buru nu saterusna ngalentabel kana awak anu dalapan prajurit teh. Ngan aneh barangkeuna kana awak ka dalapan prajurit atuh. Ujug-ujug gepas pareum kawas anu keuna ku cai bae. Sajongjongan mamanehna olohok pengung Patih Kunjaya olohok kemangkadu colohok mata sineuteuh. Nyaksian kajadian eta ku teu sangka geuning aji buyut geni nu ngandung ilmu gempuran hebat bari bisa nyiptakeun seuneu anu ngabebelah. Kakeuna kana warugana eta 8 prajurit beta teu sakara-kara kalah kapari. Disejen pihak Ki Jagra jeung Ki Badra nu ngabandungan kana eta kajadian ngarasa helokna. Lantaran tetela 8 prajurit tuhur ilmu panemu jembar pangabisana. Kapatri ku pangarti kasipuh ku ilmu pangaweruh. Nah jadi kirim serangan model kumaha bae ge tetep poe tagen. Malah awakeuna teu bisa kitu kieu teu kerel-kerelnya kitu apan dieu ge. Masa dikirim serangan buyut geni seuneu nu ngabebelah. Anger we tetira kalah ka para mitra sadaya seunina paring. Ieu nu disebut opat kalima pancer sigana para mitra. Lantaran 8 prajurit nu datangna kabehanana ti 8 sumber mata angin. Harita keneh para wargi sadaya datang teh ngahiji ngajadikeun sabeungkeutan meuni hebat pisan elmuna. Padahal mah para wargi ieu anu dipake andalan ku 8 prajurit mah deui iwal manehna ngajalankeun kahadean. Manehna ngajalankeun kahadean atuh mari ngawasiatan aku jalan kasobaran. Tapi panarimaanana ti Patih Kunjaya seje nyantukna Patih Kunjaya anu ngaberung nafsu amarah teu kawadahan ceuk paribasana tunggu dirarunca tanggir rupak antukna manehanana ningan di apes. Kitu kaayaan harita teh para mitra. Harita teh manehanana atuh kaayaan teh Ki Jagra jeung Ki Badra anu ngabandungan kana kajadian ngarasa helokna keur. Nya kitu deui para mitra sadaya tina obrolan antara Patih Kunjaya jeung para prajurit. Kabehanana memang kabandungan ku Ki Jagra jeung Ki Badra. Atuh pantes upama maranehna duaan bisa ngayakinkeun ngeunaan anu nganiaya ka Raden Santiaji sareng ka Nyimas Larasati tetela Patih Kunjaya nu babarengan jeung pihak sejen. Nyatana lanceukna anu kasebut Prameswari anu katelah nawang asih. Eta anu jadi bibit rujitna. Eta anu jadi ulon-ulonna. Nyieun pucuk tigiran ngakibatkeun atuh kajadianana tumiba ka Dewi Nawang Asri anu asup ka panjara jeung 2 anak raja anu kasebut Santiaji jeung Nyimas Larasati duanana robah wujud jadi sato, nu hiji jadi monyet, nu hiji jadi sakadang kuya. Eta sababna para mitra saterusna Ki Jagra jeung Ki Badra keur ngawaskeun keur tarung harita bradami. Aduh, titilana keur ayeuna mah kiadi. Itu si kasemelande. Dia nyerang, jalan ngagunakeun seuneu. Tah, anu tadi nyipta orai kajajaden. Manehna nu jahat teh kiadi. Aduh, manehna nu katelah Patih Kunjaya teh. Nah, adina Nyimas Nawang Asih Prameswari Nagara. Ini terena Raden Aji Kalinden Laras teh kiadi. Sedengkeun wae dina kaunggulan teh para prajurit nu 8. Nya aneh bring da para prajurit nu 8. Nya antari ngakukeun 4 ka 5 pancer teh bener we. Manehna 8 jalma datang ti 8 mata angin cenah kitu. Aduh.
Ampun teuing hebatnya nyekel paguh beneran sok sanajan prajurit luar biasa dibibita ku pangruru baik dan teu kabita atuh nyaan hebring tah para prajurit teh jeung siga nama para prajurit nu dalapan teh ngabantu ka para putra kanjeng raja kiadi memang nyalahan si Kunjaya jahat atau para prajurit balagar ku kiduna si Kunjaya urang babarengan ngalawan atau para prajurit urang babarengan belaan gitu kakak Pati Kunjaya urang tewak ieu na kene ayo urang sampeurkeun kakak hayu kiadi lah entaran ayeuna mah geus culuk kana waktuna datang kana mangsana nitihuan Cinu Mustari nincak mangsa nu sampurna ieu teh nyumput mah moal tungtungna geus kitu mah duanana terus kaluar tina panyumputanana geus aya hareupeuna duanana poka tuh Ki Jagra nyarita eureun para saderek eureun keur tarung teh para saderek yo kaula duaan haja nepungan ka dieu nya mending ge alakur sosobatan babarayaan jeung tibatan Garlut mah babaraya lantaran sanyana kukurinduaan aya keperluan ieu teh bener aya kepentingan baraya Ki Jagra jeung Ki Badra nyarita meh bareng ngerangkeun yen maranehanana ngahaja nepungan lantaran aya kepentingan kanu keur Garlut bari langsung ngajaksina alalakur Ki Patih Kunjaya ngarasa keheuleuna keur pedak tarungna asa aya nu ngagami harita keneh nyang hareup ka Ki Jagra jeung Ki Badra haok ngomong bari jeung ti popolotot patuh harita teh para mitra hei jelema saha marani duaan sabenerna ngaran kuring mah Jagra ieu adi kuring ngaranna Badra urang mana maneh ih ngatuh mah di tengah-tengah leungur sakumaha nu rek didatangan ku aran ika kurang ajar sia ganca ngomong ayeuna bejakeun ulah digalia rek naon maraneh datang iya kuring ada dengekeun kana omongan anjeun jeung itu tuh 8 prajurit tetela katelahna anjeun teh si Kunjaya ari itu 8 prajurit mah teu nyaho ngaranna saurang-urangna kuring jadi apa ka anjeun teh yen si Kunjaya papatih jahat geus ngaguna sita ka putra raja nepi ka jadi sato sedang atuh para prajurit balalager hayang nyalametkeun hayang melaan ka putra raja waina keur jadi sato kitu jadi sigana mah moal kaleuwih kumaha kaula nyebut patih edan cih saha nu edan sia sadeui atuh ari lain anika mah Kunjaya kurang ajar sia Patih Kunjaya pohara keheuleunan kanu duaan leuwih keheul deui barang ngadenge omonganna Ki Jagra nu sakitu rungsebna kalayan matak nyinggung kana lalembutanana Ki Patih Kunjaya ngareret sakeudeungna ka harita para prajurit meripok prajurit urang pasya urang eureun heula euy kelut urang eureun heula lantaran kaula hayang ngaremeresieun mereskeun ieu cucungik anu ngomong padu disada bae aya paribasa bibir teu dia wungkul eta teh tulangan ngomong padu ngaboai asal bunyi si kasebelan teh atuh para mitra para prajurit ngan saukur seuri harita teh seuri ge lain seuri anu aya ka ngan saukur mesem ningali kaayaanana Patih Kunjaya siga nafsu naker ku datangna dua atuh manusia anu datang ka dinya naon kalau ka mesem sia atuh da mangawe nyeraos-raos we bade eureun heula mah enak we rek ninggalkeun mah atuh mending bereskeun heula pasualan antara Juragan Patih sareng Jisi Mabdi sadaya itu mah urusan luar beda deui mangga atuh bade majeng mah tu ayeuna udah dikantunkeun ya urusan teh kitu Juragan Patih wah montong ngomong sia prajurit aing moal lila pirage hayang ngawajak jelema pantar kieu patut moal lila nu kieu mah deuleu lah sakeprakan ge moal teu ngajurah roh dua-duana
jika tu para mitra sadaya Kipatih Kunjaya ngahampas pisan kaki Jagra jeung Ki Badra kumaneh nama geus teu dianggap deui lantaran ngarasa dirina jalma anu luhur ilmu jembar ku pangabisa kapatri ku pangarti kasipuh ku ilmu pangaweruh ningali waruga Ki Jagra anu memang jangkung atuh para mitra begang sedengkeun Ki Badra rada pendek nu sakel ningali kaayaan kitu geus teu dianggap yen jalma kitu patutna moal aya ulat kana bisa main po ngaso heula para wargi anu mulia ngaso heula ngaso. Para mitra pamirsa anu sami-sami ngadangukeun miduri harita para wargi sadaya Patih Kunjaya atuh manehanana ngareret ka dua jalma teh anu katelah Ki Jagra jeung Ki Badra. Hei manggelung, hah maju sia diwajak sia ku aing huluna geda. Rasakeun sia wani-wani ngaganggu kana urusan aing, hah? Nah we nyarita teh mun harus kitu anak batan suragoong ngomong teh sia Kunjaya enan ayo memang kau dati kurupuknya maka jeung rek diwajak irama segala manasina sia adonan tahu deuleu ngagampangkeun anika mah euy kilanan kau da kudu eleh mah deuleu hayo sia maju da kau lagi teu sieun moal monurisasiku moal ngejat satu nyang beas deuleu sia ha aja didinya papatih nagara ajan kaula tibang urang leuweung kelanan kudu eleh jajaten ku Bandar Andika Masya Kunjaya tema Ki Jagra bari gede wawane naker keur manehna inanggoning yang hareupan ketakna Patih Kunjaya maju duanana sakaligus ya itu era mah deuleu kanggo kaula mangalawan saurang-saurang lah kamur-hamur waktu deuleu Patih Kunjaya kalah nantang ka Ki Jagra jeung Ki Badra meh maju babarengan duanana atuh Ki Jagra ngareret ka adina sareng Ki Badra maju bari pop naon maju dua nganage ngahurup oge ngarah kabokeun ngarah karasaeun keur jelema som kieu mah hayu kakak dibantuan ku uing kurang ajar sia maju duanana maju sia untuk ngocoblak wae bari nage ayo wah kawani montong maju dulu balik sia penjaba lamun sia kawani maju dua nana sia sok geura maju dulu sekalian maju dua nana kurang ajar sia sok lah nah jadilah geus kitu mah para mitra atuh langsung kontan harita keneh atuh Patih Kunjaya nyerang ditahan ku Ki Jagra bari langsung dihembat aku Ki Badra bukbak tinu bejan garlut Patih Kunjaya dihurup kudua nyatana Ki Jagra jeung Ki Badra untung naripuh oge Patih Kunjaya lantaran memang kebenang ninge tuluy-tuluy yang diperek-pek ditonyok atuh para mitra paladin hiji kasempetan duki Patih Kunjaya labuh nepi kanang karak bengkang nah memang Ki Jagra jeung Ki Badra ge lain enteng-enteng atuh lain handap-handap pangartin memang atuh murida Kiai Ampel Gading teh para mitra Kiai Ampel Gading atuh lain nalaworakeun model harita Ki Jagra sok sanajan awakna jangkung begang atuh Ki Badra pendek atuh rada DDP atuh rada busakel saeutik tapi dina ilmuna luar biasa nandingan para jawara anu geus kahot model harita dua jalma ngalawan ka Kunjaya ge nepi ka teu bisa ninge teu bisa walakaya atuh harita keneh mukbak pada ngagebugan pada nonjokan kuduaan pada nyepakan karasana meni asa beda tenggelan jeung sepakan dua manusia teh nu katelah Ki Badra jeung Ki Jagra teh harita ampun teu beunang ampun atuh meni merekpak asa sididi barat hujan silantang Ki
Patih Kunjaya harita gogoakan ngarasakeun kanyeri nu karanapan. Aduh alayang, motong dikerepuk ieu sia aing teh nyeri, aing capek aduh ampun alayang aduh. Eureun sia eureun ampun teh ampun aduh ampun. Harita keneh atuh Ki Jagra nyarita. Entong gogoakan sia rasakeun alayang. Geus aduh yang aduh. Patih Kunjaya ngaguak alatan tarikna kebugan Ki Jagra. Rasakeun oleh ti uing. Yo, geus aduh ampun edan. Aduh si ampun edan, ampun. Patih Kunjaya geus ngaguak deui bae. Atuh gogoakan ngararasakeun kanyeri nu karanapan. Ki Badra seuri atuh para mitra sadaya. Luy nyarita deui. Karasa, Eureun sia, eureun, ampun, eureun. Moal bisa, iya, geus, aduh. Guak deui Patih Kunjaya gogoakan, ngararasakeun kanyeri nu karanapan. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Ningali kaayaan Patih Kunjaya kitu, atuh para prajurit nu dalapan oge para wargi sadaya harita teh karunya nyaksian Ki Patih Kunjaya diperekbek pada nyiksa. Matak salah saurang nyarita atuh nyarekan duaan harikna teh. Beraya Ki Jagra jeung Ki Badra geus euy bantu ikut nyiksa teh karunya. Leureunnan atuh ye. Karunya nyiksa nepi kabebeakan gitu. Supaya aya wae bari naoge ulah nyiksa nepi kabebeakan gitu karunya. Para wargi sadaya harita teh Ki Jagra lakun bae atuh para prajurit. Odar sugan Patih kieu patutna Patih hamileun jelema. Mending sina eta we para cacing di dieu lah. Para prajurit untuk gerak sahur ke bae kuring nu nyiksa nama tema Ki Badra oge tinggal gugu nu aya kalah nuy ke nyiksa ka Patih Kunjaya. Mending eureun heula atuh karunya eta meni baloboran ku getih kitu sok eureun ye eureunan ye bari oge. Nu jahat kieu mah lah teu naon-naon di podaran oge. Prajurit pencit kuriling we nu kieu mah tuman mah balina oge. Ulah diingu manusia kieu patut mah ngulkeun kadoreksaan we kanu sejen. Matak jalma kieu patut mah mending dipake ieu pake para bereungit we atau para cacing gitu. Ya, kumaha uiguaan we lah ngarah kapokeun ngarah kekerasaeun keduaan taya eureuna nyiksa Patih Kunjaya nu geus taya daya taya tangan pangawasa dina kaayaan pohara ripuhna. Atuh dina kaayaan keur jonjon pada ngakebugan kuduaan bari teu nolih kanu nyare ujung-ujung seor ayangin pohara gedena datang ka palebah eta patempatan turut tacan ge kaget anu araya dirinya hilang. Angin ngadadak datang teh pohara tarikna saharita nyamer awak Patih Kunjaya. Harita keneh les sewujud Patih Kunjaya leungit tanpa lebih hilang tanpa karana. Ujung-ujung ngaleungit teu kanyahoan ninggalkeun eta patempatan dina kaayaan anu ahengna karana. Ku ayana Patih Kunjaya ngadadak leungit samer ku angin ngadadak datang bari teu kanyahoan ti mana asalna. Malah ayeuna kaayaan geus tenang deui taya angin naon-naon ngadatangkeun kakuciwaan keur para prajurit. Aduh hanya kan juragan Patih Kunjaya ujung-ujung ngaleungit teu bugu ieu teh bu. Aduh kuring mah ye baraya. Ya aneh bet ujung-ujung aya angin nyamer kayu Patih Kunjaya nu antuk ngayeuna ngadadak leungit teu kanyahoan anehna karunya euy.
juga nama aya nulungan meureun nak kitu nak adi Ki Jagra bari sedangkeun para mitra para prajuritnya ngarasahan heul kueuhna Patih Kunjaya teh harita ge miuk sorangan di Nurada Angal ngahareup bangun anu jararaupan ini nyakal jadi leungit jadi teu bisa diajak atawa disetorkeun ka Raden Aji we katut Dimas Larasati keur dipenta tanggung jawabna leungit teu bupuguh atuh urang salasa urang atuh para prajurit kumandular lantaran cita-cita manehanana di mana Patih Kunjaya bisa kacerek karek disetorkeun ka atuh Raden Santiaji sareng Dimas Larasati. Tapi cita-cita para prajurit teh teu tiasa kalaksanakeun. Margi Patih Kunjayana apan harita ge leungit tanpa lebih hilang tanpa karana. Duka dibawa usaha, duka dibawa kamana. Konsapkeun Ki Jagra jeung Ki Badra nyampeurkeun bari terus ngabeberaha sangkan teu nguluwut bingung teuing. Tos atulah para prajurit teu kedah diangge emutan teuing, teu kedah diangge analangsa teuing lah. Tos kieu kajantenanana, kieu kabuktosanana, menawi oge atos we atunaha. Mugi we kapayuna perkawis Patih Kunjaya teh tiasa kapendak deui nyanajan kumaha ge tetep kuring mah ngarasa lebar jeung ngarasa handeuh nu taya babandinganana atuh tapi nya teu naon-naon da geus kajadian kieu pokona mah Ki Jagra jeung Ki Badra keula atuh yo eta kuring tetep ngarasa penasaran ari anjeun teh sanyana teh ti mana asal teh di mana lembur matu banjar karang pamidanganana ayeuna mah pokona mah cing atuh kuring hayang ieu we hayang nyaho harita perhatianna atuh para prajurit teh sagemlengna ditujukeun ka Ki Jagra katut Ki Badra ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Para mitra pamirsa, Ki Jagra nu ngawalon rangkeun kayan asal usul manehna nu sanyana kieu. Kieu atuh isim abdi teh sareng ieu pun adi teh nu kantelah Ki Badra. Ari lembur matuh banjar kerang pamidangan di tengah leuweung gumur. Harita keneh paneuteub atuh para prajurit atuh mencrong seukeutna keur kanuduaan. Dibarengan ku manehna anu ngarasa heran taya babandinganana ku ayana keterangan nu ditepikeun ku Ki Jagra bieu. Wih, kutan ari di leuweung gumur aya lembur nya Ki Jagra. Ih, ari lembur mah teu aya. Ieu mah nyaung-nyaung we, ngada malah saung di tengah leuweung sumuhun. Di leuweung gumur anu kaleresan. Aya pada taran lenglang merenah serang matak betah kaya teh sun malih meuni asa nengang katingali teh tidinya teh meuni asa aduh katingali ka mana-mana tekeranya ayeuna kaula jadi leuweung gumur aya pamatuhan sugan teh leuweung geledegan we cek para prajurit salah saurang para prajurit nyarita bangunna kapi asem ku pamolahna da make jeung seuri sagala barang menang katerangan tinuduaan yen di tengah leuweung gumur aya pamatuhan nu dicicingan ku Ki Jagra jeung Ki Badra. Sanajan tadi panepetna para mitra atuh ngabandungan kana obrolan antara Patih Kunjaya jeung para prajurit keur Ki Jagra mah asa kurang langkep. Kurang merenah upama teu ngabandungan langsung tina katerangan ti para prajurit eta sababna harita keneh Ki Jagra tumanya kalayan darianater. Eta we naon margina sareng kumaha ngawitanana sumuhun panggaan dikageluwut sareng eta Patih Kunjaya teh sumuhun eta para prajurit nu dalapan tiasa geluwut sareng Patih Kunjaya.